sampai ke Kenteng Beterbangan, banyak kayu-kayu tinggal letek di jalan. Sudah alhamdulillah sudah diberesan. Sampai pepoyan, sangcut, kutang, kolor juga pada ngarapung. Hujannya baru berhenti. Ya, hujan yang sangat ngadadak menyakali, tidak ada mendung heula. Jadi orang-orang tidak nyaho itu bakal hujan. Sekian laporan. Halo, halo sayang. Nuju naon? Kieu atuh bade naros ya, jawab jujur ya sejujur-jujurna. Nya ka aya nu ngainbok, anu nyarekan. Ini teteh suaminya ai cenah. Eta aku nate namina Udin Tato. Astagfirullah nyai. Nah terjujur atuh ka. Nah ti kamari atuh. Jeung ngajak bobogohan. Untung we can pernah pendak. Ukur bobogohan dina FB. Terlalu jauh. Kalau sanajana teh aduh geus nyaah ka kamu teh nyai saukur dina pician oge. Saukur LDR cek budak mah mah. Nah ya ikut tega-tegana ngabohong ka. Tega kamu mah nyai. Nganyarikeun hate aa. Pokona mah tah yang nyaho. Cangcut eta nu salosin nu kamari dipaketkeun. Minta balikeun. Hijikeun eta jeung lejing nu kamari pangmelikeun nu dua. Kamari duit anu ngomong di kamu ngomong keur ngabaso ku ade transfer 100.000 utahkeun deui ta basona ayeuna keneh. Tega ngebobohong. Maksudnya heureuy kumaha ari kamu? Ya, masalah hati mah rek didumai. Rek dijata gitu bisa disebut heureuy. Teu meunang FB-an kikituanan. Naon maksudna ngebobohong? Ka nyempetkeun waktu ngebelaan kamu hayang pici. Ngebelaan age susurumputan ti pamajikan sieun kapanggih ku pamajikan. Rek pici ge nungguan pamajikan geus sare. Tapi kamu ngabohong ka ngomongkeun randa. Bukti nabi aya salaki nyarekan ta. Si Udin Tato. Untung nembe sakedeung. Waweuh jeung nyai teh tega bener. Eta pokona mah teh hayang nyahona naon. Ayeuna keneh eta cangcut nu salosin paketkeun deui hijikeun teh jeung lejing nu 3. Nu meunang pamere heueuh. Eta kamari duit mah teu kudu dibalikeun deui bae utahkeun deui we eta basona. Ridho lah urut kuota mah kop, urut pulsa mah kop. Teu kudu dibalikeun. Tega ulah sakali-kali deui untung ka jelema bager anu soleh kieu. Coba muka batur kikituana. Lain maaf pungkul. Tega hati dipermainkan kamu mah. Kudu ke heula kalau ka ditutup can geus ngomong ge. Si Onyon. Tega dumai memang kejam. Halo? Maha
Menuju naon, Mak? Mama masih keneh osok FB antara. Osok, Mak, panyarekankeun. Eta aya awewe, Mak. Nya, akuna cinta terhalang, Mak. Pelarian. Nya aya foto profilna teh make kerudung, Mak. Nya Malik ka tukang. Kieu caritana mah